Wilujeng enjing pemirsa, Pagapang di Semanda TV, tepangkeun nami abdi Nagustin Merliani sareng rerencangan Standar Indonesia. Pemirsa, harga cabai di pasar Kabupaten Sumedang ngalaman kenaikan hingga 100%. Nu disababkeun ku kurangna pasokan di petani lantaran gagal panenna nu disababkeun ku hama. Harga cabai di pasar tradisional Kabupaten Sumedang ngalaman kenaikan anu signifikan. Kenaikan cabai ieu ngahontal 100% dina harga normal. Ieu kajadian alatan gagalna melak cabai disababkeun ku hama jeung kurangna suplai cai nu disababkeun ku usum halodo panjang. Harga cabai rawit domba tembus nepi 150.000 per kilo dina harga normal 80.000 per kilo. Cabai rawit hejo oge naik dina 40.000 per kilo ayeuna jadi 80.000 per kilo. Cabai keriting berem, keriting hejo, jeung cabai gede oge naik jadi 100.000 per kilo. Pak, iya bari tumaros pami harga cabai ayeuna sabaraha? Ayeuna teh tos hampir sasasi langkung penten naik keras. Naik keras? Kawit nanti 60, lebih ke 80, 100 ini teh pang ketemu. Sudah acana sabaraha ta, Pak? Biasa normal nama 40 50 biasa normal. Buka ting sabab naon gitu terus akhir-akhir awis pisan nanti gitu kaleresan. Pami ieu naik teh gara-gara apa itu naik, Pak? Kata wisna mah tin musim hujan janten si buah nate baru wae saur teh gitu. Udah sampai ka matang gitu. Jadi panen lagi kurang. Gagal panen gitu, gagal panen menten gitu. Gagal panen. Ini aja. Wae wasana sampaikeun wilujeng tepang deui atau